Kronologi kajadian katingali tina rekaman kamera CCTV nu dipasang di lokasi kajadian. Dina rekaman CCTV eta katinggalian motor nu mobil BMW sarua-sarua datang ti arah nu sarua. Kalayan motor aya di hareup. Kacilakaan dimimitian nalika motor Honda Vario nu dikendaraan ku Argo ngalayang ti arah kidul ka kaler di Jalan Palagan kira-kira jam 1 peuting. Posisi motor aya di gigir kulon jalan jeung rek bakal muter balik. Dina waktu nu sarua ti tukang datang mobil BMW nu dikumudikeun nepi ka kacilakaan teu bisa dicegah. Mobil BMW tuluy sempet ngalih jeung nabrak mobil Honda CR-V nu keur eureun di bahu jalan. Tragedi ieu ngajarkeun kasayan hukum eta sakuduna adil pikeun sadayana. Teu meunang dipilih-pilih, mugia almarhum kapaparing tempat nu mulia di sisi Gusti sarta mugia